Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sabadana netepkeun puji ka Allah nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan nu mana sakumaha kamari sim kuring dina kesempatan ieu bade ngabahas perkawis nafsu. Nu sakumaha ti payun kantos diterangkeun ku sim kuring bahwa di urang teh aya nu disebat ruhani, aya nu disebat jasmani. Ai ruhani terdiri tina ruh, nafsu, akal, iman. Di mana bicara ruh, nafsu, akal, iman, ieu teh sadayana aya 7 tingkat atanapi 7 kelas. Ruh 7 kelas, nafsu 7 kelas, akal sareng iman oge sampai 7 tingkat atanapi 7 kelas. Nu sakumaha dina dinten kamari Rasul ngadauhkeun bahwa setelah Kanjeng Rasul Isra Mi'raj, Rasul ngamerkan as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat sing bisa pakai alat mi'raj keur jalma mukmin. Mung pertanyaan di dieu ngami'rajkeun kumaha di dieu, lain berarti mi'rajna urang di dunia sampai naik ka langit ka-7 sampai ka Sidratul Muntaha, tapi ngami'rajkeun nganaikeun iman urang, nafsu urang, akal sareng ruh urang ditingkatkeun anu kawitna kelas 1 naik ka kelas 2, di kelas 2 naik janten tingkat kelas 3, di kelas 3 sampai kelas 4 sampai kelas 7 minimal sampai tingkat kelas 4. Nya kitu deui dina ruh, nafsu, akal, iman. Termasuk dina nafsu sadayana tingkat 7. Contoh nu bade dibahas ku sim kuring dina saat ieu nyaeta nafsu. Nu mana ieu nafsu nafsu anu 7 teh diantawisna kahiji aya nu disebat nafsu amarah. Kelas 2 atanapi ka-2 aya nu disebat nafsu lawamah. Tingkat kelas 3 aya nu disebat nafsu mulhamah atanapi nafsu sayi'ah. Kaopat nafsu mutmainnah, kalima nafsu rodiyah, kagenep nafsu mardiyah, ka-7 nafsu kamilah. Naon margina sim kuring di dieu bade ngabahas nafsu. Margi aya sambunganana sareng dina bab salat, terutama dina bab haji. Ke dina bab haji khusus itu simbolisna. Sabab dina bab haji mah hukum nu 3 tumerap. Ketika wukuf di padang Arfah, bab adatna lisan babacaan labaik Allahumma labaik. Da dina hukum adat mah teu babacaan oge sah. Tapi ketika wukuf padang Arfah bagian Islam bagian syara ngawukufkeun naon? Nu diwukufkeun badan awak urang kudu cicing di padang Arfah. Tapi bab imanna, bab atina ngawukufkeun naon itu di padang Arfah teh nyaeta ngawukufkeun ruh. Ruhna ruh nu mana? Ruhna minimal ruh kelas 4 nyaeta ruh rohmani. Sabab ruh ge sadayana aya 7 kelas. Sapertos dimimiti ruh nabati, ruh hewani, ruh syaitoni sampai ruh rohmani. Tanu diwukufkeun padang Arfah mah nyaeta ruh rohmani ngararasakeun kamurahan Allah nu geus disokkeun ka urang. Itu bagian ruh ketika wukuf padang Arfah. Termasukin ketika setelah wukuf padang Arfah berangkat ka Mina dina keur hajian,
keur melontar jumrotul ula, jumrotul wusta sareng jumrotul aqobah, naon atuh nu dibaledog teh? Bari babacaan nyokot batu ceklik hukum adat nama hukum ihsan nama bismillahi Allahu akbar teu babacaan gesah ngan hukum adat ieu batu kudu dibaledog ku batu, tapi bab atina maledog naon eta teh nu dibaledog nafsu. Nafsu nu mana nu dibaledog? Nafsu nu tilu nyata nafsu amarah, nafsu lawamah sareng nafsu mulhamah atawa nafsu sayi'ah. Matak jumroh ayat tilu, jumrotul ula, jumrotul wusto, jumrotul aqobah. Jumrot hiji dina bab nafsu tingkat kahiji aya nafsu amarah. Baladna nafsu amarah teh aya 7. Mungkin dina kesempatan ieu simkuring moal ngabahas sadayana anu 7-hanana. Hiji amarah. Ai baladna nafsu amarah teh 7. Nomor kahiji koret. Naon ari ngaran koret? Ai koret di dieu lain koret barang bere, tapi koret kana diri, sabab koret di dieu bab ati, bab aya dina jero, dina rohani. Koret lain koret barang bere, tapi koret kana diri, alim diri midamel kasayan. Da sabenerna hakikatna ketika urang barang bere, ibu-ibu barang bere kabatur cing kasayanana keur batur keur urang. Ya keur urang. Berarti koret di dia koret karena diri, alim midamel kasayan. Contoh, ari ngahadiran karena pengawasan saya awon bu, saya kari-kari alim hadir karena pengawasan, berarti eta teh kok koret. Berarti urang teh kelas hiji koret karena diri, alim midamel kasayan. Bapak-bapak contoh, bapak hari sholat berjamaah saya awon. Pasti ngajawab bapak saya kunaon alim berjamaah, inti nama urang teh koret keneh, koret karena diri, alim midamel kasayan. Itu jumlah koret teh sakur saur pandangan agama, saur Quran, saur hadis, saur Allah, saur Rasulna, bahwa eta sae kari-kari urang alim midamel kasayan, berarti urang teh koret karena diri, alim midamel kasayan. Itu contoh seperti tahajud, saya awon, saya kunaon alim midamel tahajud, nu puguh mah kok koret karena diri, alim diri midamel kasayan. Itu. Teras jumlah naon bae pandangan Quran hadis termasuk urang bebersih di bumi ketika aya nu bala ku urang kedah diberesan, kedah disapukeun, kedah dibersihan, bebersih saya awon. Saya kari-kari alim midamel kasayan, alim midamel bebersih, berarti urang teh kok koret. Atuh lamun kitu mah urang teh kelas hiji. Tah ieu keur ngontrolna urang, kira-kira ati urang atau nafsu urang teh kelas sabaraha? Kelas hiji. Mata keur ngontrol urang kelas ati urang teh di kelas saberiji, nyaeta nu keur ngontrolna teh nyaeta ku nafsu. Hiji nafsu amarah. Koret teh. Kadua balad nafsu amarah teh sajabana koret teh kadademes. Naon kitu ngaran kadademes? Ngaran kadademes teh kagok ku barang saeutik. Contoh kagok ku barang saeutik teh seperti ketika urang keur macul di sawah, sajuru deui paculeun teh ngong adan di masjid, hayya 'alas shalah. Kadenge adan, kagok paculeun saeutik deui. Kagok sajuru deui ta eta teh kadademes, kagok ku barang saeutik teu karaos, eta teh disebutna naon? Nafsu amarah, nyaeta kadademes. Atawa nu biasa ngapeuting ninganan lamun aya adan subuh, as-sholatu khairum minan naum, kagok naon? Tunuh, kagok tiris, ta eta teh berarti urang kadademes, kagok ku barang saeutik. Itu balad naon? Balad nafsu amarah. Naon deui balad nafsu amarah teh? Teras gede amekan teu puguh-puguh ujug ngamak. Berarti eta teh kelas hiji keur ngontrolna urang di kelas sabaraha? Kelas sabarahana ieu ku bab nafsu. Sedengkeun saur Kanjeng Rasul dina bab salat teh as-sholatu mirajul mukminin, salat sing bisa pake alat mi'raj keur jalma mukmin. Mun bisa mah sampaikan kelas 4 minimal. Mun dina nafsu mutmainnah. Nah kumaha nafsu mutmainnah?
Balad nafsu mutmainnah mah diantara nomor kahiji akur. Naon akur teh? Akur jeung ketentuan, akur cek hukum adat, akur cek hukum syara, akur cek hukum akal. Akur jeung ketentuan Quran jeung hadis itu jumlah. Berarti urang lamun can akur jeung ketentuan, can akur perintah-perintah Allah jeung Rasulullah, berarti urang can linggih dina nafsu kelas 4, can linggih dina nafsu mutmainnah. Teras deui balad nafsu mutmainnah teh aya nu disebut ibadah. Eusina ibadah teh nyaeta dina ibadah di dieu ngubudiah nyaeta rasa hina, rasa apes, rasa karep, rasa bodoh. Kudu boga rasa hina da anu maha mulia mah saha Allah. Urang teh kudu boga rasa karep da nu maha sugih mah saha Allah. Urang teh kudu boga rasa naon? Rasa apes da anu maha kawasa mah saha Gusti Allah. Matak aya teras deui kudu boga rasa bodoh nu maha pinter maha uninga mah saha Gusti Allah. Matak aya paripaos urang mah manusia teu bodoh-bodoh acan. Tah ieu diantawisna saur Kanjeng Rasul salat sing bisa pakai alat mi'raj. Nu tadi teh nya kitu deui dina ruh oge minimal tingkatkeun sampai kelas 4. Sampai kelas 4 ditingkatkan ruh aya ruh rohmani nyaeta ngararasakeun kamurahan Allah. Kamurahan Allah anu didamel urang ku Allah, didamel ku Allah, didesain kalawan bentuk anu sempurna. Ieu urang didamel ku Allah bentuk anu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin kami nyata nyiptakeun manusia kalawan bentuk nu sempurna. Sempurna urang didamel ku Allah teh. Matak aya naon? Aya soca, aya pangambung, sempurna didamel teh. Bisi urang can karasa kasampurnaan urang didamel ku Allah. Ibu canak upami gaduh hayam, tewak hayam bawa ka kamar ngeunteung kira-kira geulis ibu geulis hayam, pasti geulis keneh ibu. Bapak-bapak bisi can karasa keneh kasampurnaan urang didamel ku Allah, didesain bentukna sempurna. Itu ini ka kebon binatang nu rada mirip-mirip jeung urang. Ini teh kebun binatang nu mirip jeung naon? Jeung monyet. Cing kira-kira kasep saha? Kasep monyet jeung kasep urang. Kasep saha? Kasep urang. Itu nandakeun bahwa urang teh didamel ku Allah kalawan bentuk anu sampurna. Tah eta kamurahan Allah didamel urang bentukna sempurna, itu rarasakeun tingkat ruhna, ruh rohmani ngarasakeun kamurahan Allah. Oge sajabana ngarasakeun kamurahan Allah teh deui. Contoh seperti dina awak urang punten, awak sakujur ieu sempurnana Allah. Bari Allah ngadamel segala sesuatu teu aya anu sia-sia dina tubuh urang, awak urang. Saur Imam Ghazali mah dina kitab Ihya yen manusia teh kurang tina 360 anggota tubuh. Ieu sadayana nu 360 anggota tubuh teh sadayana ngandung hikmahna. Contoh sapertos ieu bulu halisnya. Ieu bulu halis ge termasuk kamurahan Allah, kasampurnaan ti Allah anu disokkeun ka urang, kantun urang ngararasakeunana. Pan ieu teh seueur hikmahna. Beuneunan di antarana ketika rek aya kokotor ngucurkan naon teh kahalangan ku bulu halis atau bulu panon, ieu ge bulu panon oge aya hikmahna, seueur hikmahna nu urang sering mopohokeunana. Pan ketika rek aya kokotor asup kana sosa dibentrikeun ku naon ku setiap lamar bulu panon. Seueur deui cobi cagap ku urang ieu aya naon cepil ceuli kitu nya. Ieu ceuli didesain ku Allah bentukmu sempurna. Di mana bentuk sempurnana kamurahan Allah ieu ceuli teh didamel ku Allah teu heuras teuing, teu leuleus teuing. Henteu heuras seperti besi, henteu leuleus seperti kertas. Kabayang ku urang meureun lamun ieu ceuli didamel ku Allah heuras seperti ieu ceuli didamel ku Allah heuras seperti besi, kabayang berek siga kumaha sigana udang sare unggal isu kudu ngaganti bantal. Atawa ieu ceuli teh ku Allah teh didamel seperti leuleus sapertos kertas, kabayang beureun ku ibu lamun teh mah ieu ceuli leuleusna kaos kertas, kabayang beureun ibu lamun aya hujan kumaha robek soeh meureun kahujanan, atawa lamun aya angin ngagelebug teh nutup beureunnya. Masya Allah ieu teh kamurahan saha? Kamurahan Gusti
Allah anu geus disokkeun ka urang, tak ieu ngararasakeun kamurahan Allah, meneng urang di dinya lamun keur wukuf padang Arfah ngarasakeun kamurahan Allah, baca Iqra kitabaka kafa binafsika, baca kitab anjeun, baca diri anjeun cukup maca diri nyalira. Baca deui ieu rambut ti luhur sausap rambut teh handap sausap dampal, ieu teh kamurahan Allah hungkul anu peryogi ku urang naon, dirasakeun dibaca ku urang. Akhirna ketika urang geus ngarasakeun bahwa ieu teh sadayana kamurahan Allah, bakal ngarasakeun naon, agungna Allah, bakal ngarasakeun urang kana kamurahanana Allah. Akhirna urang bakal bersyukur kasaha, bersyukur ka Gusti Allah. La ing syakartum la azidannakum, lamun aranjeun salukuran kana nikmat ti kami, la azidannakum, janji Allah yakin kami bakal nambahan nikmat nu berlipat ganda. Itulah dina naon, itulah dina tingkatan pantas saur Kanjeng Rasul dina kamari, as-sholatu mi'rajul mukminin, salat sing bisa pake alat mi'raj keur saha, keur jalma mukmin. Atak tah di dieu anu disebut kelenteng ati dina salat teh, bagian ati mangga ku urang dina bab atina sing bisa ningkatkeun. Atak minimal urang kelas 1 apal heula yen urang teh kelas 1 ngan berusaha meureunan. Mun geus kelas 1 teh naha urang erek cicing wae di kelas 1, meureunan berusaha urang hayang ningkat, hayang naik ka kelas 2. Pan salat ti kapungkur, urang lain berarti salat tiap poe beuki cepat beuki gancang, lain justru salatna sing semakin naon, sing semakin berkualitas dina salatna. Sabab ternyata salat teh ternyata pantas as-sholatu imadudin, salat teh tihangna agama, lain agama nu batur tapi agama nu aya dina diri masing-masing. Mudah-mudahan ku diterangkeun bab nafsu, diterangkeun bab ruh sebagian, mudah-mudahan dina tingkat salat urang sing salat urang janten kualitas. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina dina saat ayeuna ti sim kuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.